Bismillahirrahmanirrahim. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu cinajan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan, ciburial hujan bua jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake, miceun najis hadas leutik hadas gede. Tah eta suci tapi teu nyucikeun, mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran, barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah, sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan, eta najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan, mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe, eta makruh kana salira teu sae. Makruh soteh mun caina masih panas, dina wadah nu dipalulian emas. Deui makruh cai kacida panasna, cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik mun teu aya 300 punjul 5 kati Jawa. Lamun cukup berarti 305, disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi sahasta luwi, saparapat eta cai gede deui. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu cinajan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan, ciburial hujan bua jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake, miceun najis hadas leutik hadas gede. Tah eta suci tapi teu nyucikeun, mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran, barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah, sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan,
eta najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan, mun teu robah eta teu jadi halangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.